Tadi nama rek ngagoler deui da kakara beres popoe mak teh hari pek teh kalakah poeunana teh ceudem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama emak anak tilu di saung Mak Rabe. Acan beres kabeh sih sabenerna mah pagawean mak teh. Ngan bubuhanan nyiseuh teh loba. Jadi we asa kalakah capek. Maksud mah erek istirahat heula. Heueuh da ari keur moekeun mah panas bieu teh. Nah teu lila keur gogoleran teh kalakah we geuning poe teh. Da sok beda geuninganan baraya mesing dijoro imah ge ari panas jeung iuh mah. Komo ti keur panas mah ujug-ujug poe kreup geuning karasa. Nya sih sabenerna nama ieu teh bakat ku beurang teuing emak moekeunna. Dieu emak moe teh sekitar jam 10:30-an. Bubuhan poe ayeuna mah geuninganan mineng hujan. Kadangkala lohor ge geus hujan. Matak mun aya aleum-aleum saeutik oge sok hariwang bisi kabaredeg hujan geuninganan. Nya oge ieu teh encan ari garing mah, tapi kan lebar geuninganan ari geus tuus mah. Pan lamun kahujanan deui mah beuki lila deui ka garingna. Antisipasi we heula nu penting mah. Moal riweuh pas ngadadak aya hujan gede teh. Emang da ari cuaca reup brai teh sok tara pararugu. Sok kalakah capek tamu geuninganannya. Sok hayo we moekeun nyaitan kitu we haben. Tapi da kumaha deui ngaranana oge lain kahayang urang. Sakieu ge lumayan geus aya tuus-tuusannya. Coba lamun diberena hujan wae mah komo boro-boro moal bisa moekeun nya. Kajennya keur ayeuna mah moe teh hayang nepi ka garing butuh waktu 2 poe. We nya da teu dikeringkeun make mesin cuci ieu mah.